Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Rizpiani Apriliana Putri. Abdi ti kelas 12 IPS 5. Dina kasempatan ieu abdi bade ngalangkapkeun tugas basa Sunda nyaeta ngadamal rujak. Bahan sareng alat. Bahan kahiji aya uyah, kadua aya gula beureum, katilu aya cengek. Cengek teh numutkeun rasa sorangannya bisi aya nu doyan lada atawa teu lada. Kaopat aya buah-buahan nyaeta aya danas, aya bonteng, aya kadongdong, aya bengkoang, aya ubi. Alat kahiji aya coet sareng ulekan, kadua aya piring, katilu aya piso, kaopat aya sendok. Runtuyan ngadamel sambel kanggo rujakna nyaeta kahiji ngarandos heula uyah, cengek, jeung gula beureum. Ngarandosan uyah, cengek, jeung gula beureum dugi ka lembut. Upami tos lembut sadayana, tuangkeun sambelna kana wadah anu disadiakeun. Upami sambelna tos nyieun, urang iris heula buahna. Rujak siap disajikeun.